Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu tos masihan rahmat sareng karunia-Na. Teu hilap sholawat sarta salam oge hayu urang sanggakeun ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auden anu kusim kuring depi kahormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna ngajaga kesehatan. Salian ti kasehatan fisik, kasehatan mental oge perlu urang jaga. Kasehatan mental nyaeta kaayaan sejahtera di mana unggal individu tiasa sadar potensi sorangan. Artina, aranjeunna tiasa ngatasi tekanan kahirupan normal. Di abad 20 hiji ieu seueur jalma nu tiasa disebut teu sehat secara mental. Sapertos stres, bipolar, depresi, trauma, jeung lain sajabana. Lamun kasehatan mental kaganggu, maka bakal timbul gangguan mental atawa panyakit mental. Gangguan mental bisa ngarobah cara pandang jalma tina nanganan stres, silaturahmi jeung nu lain, mutuskeun pilihan, sareng nyoba ngarugikeun diri sendiri, contohna bunuh diri. Dina drama Korea anu judulna Psycho Jiman Gencana atau leuwih dikenal It's Okay Not to Be Okay diterangkeun lamun nyagerkeun trauma teh dihadapi lain dijauhan, maksudna urang teh tong ngajauhan objek anu urang si trauma atau anu urang sieun. Sanajan sieun paksakeun saalit demi saalit engke traumana bakal leungit. Salian ti dinya aya deui cara kanggo ngalawan gangguan mental nyaeta rajin ibadah, salat, ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ngahargaan jeung narimang kakurangan jeung kaleuwihan diri urang. Nyaritakeun kasusah urang ka jalma nu dipercaya. Syukuri anu urang boga ayeuna. Ngajaga silaturahmi jeung babaturan jeung keluarga, aktif di masyarakat jeung lain sajabana. Audien anu kusim kuring depi kahormat, sakieu wae biantara ti sim kuring, hapunten bilih aya kalepatan atawa ucapan anu teu merenah. Tong hilap ngajaga kesehatan mental ku sabab kesehatan mental oge sarua pentingna jeung kesehatan fisik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.